Satu ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kercalik wujud calik dina kursi kebesaran nguping suara nuka kupingna, aduh berat amat, turun Kangjeng Nabi Sulaiman, suara naon sih tukang, ternyata horeganan kapangi sirem keur mamawa korma, sirem makan segede sirem, ai korma mah saletik-letik na korma gitu, korma maka bawa ku sirem digotong punyana ku opatan berat cekina berat. Kangjeng Nabi Sulaiman langsung assalamualaikum, salam caya ke sirem ile katu maneh barangnya, oh Tuan Raja naon maneh berat-beratan ieu mawa korma teu kabawa atuh maksakeun teuing bawa manuka bawa bae atuh sirem cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh hampura kula ge nyaho cek sirem teh apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pameret di Gusti Allah, menghargai Gusti Allah. Oh masya Allah cek Kangjeng Nabi Sulaiman pohara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah mau dibawa kuku lagi lantaran ti Gusti Allah dibawa. Ih hebat maneh, sakitulah pengalaman abdi cak sirem. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kangjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah, bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam, belah dieuna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, geus pupuh Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana kemana? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatnya. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe bulan atau tahun? Can pernah ngadahar korma segede kieu. Janu geus-geus mah paling ge sangu, paling ge bubuahan ge lah urut si kolot dahar nyekleng eta kukula mah dibawa teh paling sapoe 2 poe 3 poe seep ari ieu mah segede kieu wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha seepna we mah tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol maneh opatan tah kuarima ieu diasupkeun ka botol na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna engke mun beak bade jadi ka kaula beak sabulan beak 2 bulan beak satahun geus maneh teu kudu usaha dibere deui nuhun cek sirem nuhun asupkeun ka botol langsung nyana cara ricik opatan di botol teu didahar ngan diisep setik badi mana lapar teu lapar mah teu didahar asal lapar setik disesep geus sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman kok terobah sih masih utuh keneh bae tigali deui ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan terobah-robah geus 3 bulan. Nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman sireuh hari ieu korma ti aing kok terobah sih hampura Tuan Raja kula teu wani ngadahar pan ayo korma nu kamari mah ku kula didahar ai ieu moal didahar naon bedana
Ari korma nu itu mah menang doa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa. Ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk. Keyakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah. Cekek Kanjeng Nabi Sulaiman murikak bulu ngadenge sia-sia. Asana moal aya di Cikarang modal kasih ya. Atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia. Komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ye. Masyaallah sireum. Hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae pula neangan di tuan raja hati cek nya teu hayang-hayang teh. Sebab segede tuan raja nabi rasul sugi dibandingkan jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun saja nyarekan aing cek Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura cek sireum teh rasul mah rasul bae rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat. Adapun kita beberean moal kuat sebab non sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kekuatan Gusti Allah lemah nanaona cek sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah segala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mendek nganasehatan teh sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cek na ieu anu kolot boloon cek na ieu sireum sia nasihat teh raja teh sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah seorang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan opat perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku tuan raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicopot deui korma ku Kanjeng Nabi Sulaiman ngan kadegan aya teu butuh mah teh teu cokot ulah dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah tolol teh mah budaknya bere habak ka disalim korma tah nya na keuna diseuseupah sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kanjeng Nabi Sulaiman coba dahareunana naon Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat datang dari Kanjeng Nabi Sulaiman kadinya sireum maneh teh ku aing keur dipalak sabenerna mah henteu bergantung ka makhluk terutama ka aing korma dicokot ku aing sia di jero botol sabulan ku aya hirup keneh Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh kula jadi sebe kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh ji cekan jenuh semuanya aing ge maca eta teu sebe sia jadi sebe
iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan geger-geger mau geger Haji Mamin mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh tambah lapar. Ya kari eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh bahkan meureun tambah lapar tambah gering. Baca ku para solihin dampakna beda, baca ku para aulia Allah dampakna beda, komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat lain bahasa letik-letik. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha bersih Allah, rabbuna pangeran abdi sadaya wa rabbul malaikat jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh, bahkan ruh dimanaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jadi pendi tapa subuhun kudusun paeh. Untuk katulungan matuk wari geges isdet untuk katulungan babacaan eta kene tapi kok jadi barareda orang tergantung makom-makomna roh orenganan beda. Kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep-kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu haneut nu atag terus bae. Rohna lemah. Kita hudang ti peuting tahajud Masya Allah roh leles luar biasa berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah dieuna para kutubul aulia. Ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mugtarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat. Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai niatna mah rakaataini Allahu Akbar ngan 1 rakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi roh orang teu tertata, roh orang teu tertata. Nah nu mantak cak Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik mung isin cekena mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya nama kana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi bandingkeun coba jeung di Banten ayo coba atau di Karawang Syukuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di bakom Abu Ubaidah hese mere duit kami geus kumpulkeun duit. Ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ieu embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit. Ya Allah ya Rabb
kunaon aya di urang encan jarah geus kepruk-kepruk. Oh, kuncen aya ku aya nya pernah jadi kuncen eta. Ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb. Beureug gak bulu urang. Nah, cek Abu Ubaidah. Naon urang ditanyakeun? Kunaon urang ieu embung paeh? Iya teh babari teh baca. Cek Abu Ubaidah, babari jawabna. Kunaon? Lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia, atuh maneh kana dunia ka akhirat embung. Tapi ketika orang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia. Pasti ka ditu bae. Urang ngabangun sekolahan atuh hayang cicing di sekolahan bae. Urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae. Urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae. Urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae. Atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh orang teh terus we ke akhirat. Sok ge bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang. Sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih, susah mah susah bae. Hayu kajen ku kumaha ge. Jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana, menang 2 bulan utang 100 juta. Anu kumaha coba hayu? Bagian sugih mah teu bae. Hi aya deui jelema di modalan kukul aya bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan saukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugi matsugi bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima. Naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage